Kena naonan ya? Atuh nempo tingali ngebersihan kebon cau ke ketubara laki yuk. Tuh di babadan ya teh meh bersih. Mana rek naon ka dieu? Ulin we. Lain dek ulin geus gede teh kalka ulin. Ya bantuan babadan meh bersih. Oh iya apa tuh? Yuk. Genah pan kolot. Aduh. Aduh, cau geus segala deka ka di babadannya naon ai maneh? Aya na gitu nih tah. Mabat jukut atuh. Pada tahu we tita babadan. Heueuh nya teh kisah babadan teh jukut maksud kolot mah. Aduh, aing mah cau geus gede kieu rusak. Balik.